sih pengangguran. Duh, aing jadi pengangguran kieu ye. Heuh awewe ge jadi gali laeun ka aing kumaha ye. Pak Kadus tuh. Lah aing rek minta duit lah. Mau nginjem. Aing lumayan lah keur meuli udud kita boga duit ya. Pak, pinjem duit lah. Tapi lagi can bayar, bisa pinjem deui bae. Tuh, pada orang teh nginjem duit teh payang udud ya. Bisa tuh ieu lah. Enak bae tah, hiji deui udud nage tah. Sia mah rujit musingkeun jadi jalma teh. Unggal panggil teh, hayu we ngan dua siki nginjem duit jeung minta udud, enak saja. Geus lah, bye. Deng, kieu ya jadi pengangguran teh. Ya Allah, ira abdi ya. Derajat abdi diangkat. Allah, mudah-mudahan diangkat jadi abdi negara. Ya Allah. A few moments later. Acul, selamat ya. Udah dilantik menjadi abdi negara. Iya dong, Neng. Sekarang udah jadi abdi negara. Jadi anggota KPPS, Neng. Gajinya juga 1.200.000. Kalau dikali sebulan menjadi berapa? Wah, besar uang sekarang mah. Hebat wah, satu hari udah dapat uang 1.200.000, apalagi satu bulan. Banyak itu. Ininya bener dulu ya, garapin ini. Iya dong, atuh. Sekarang mau gak sama Neng? Boleh. Ayo. Yuk. Udud palingnya. Iya yang udah milih ya. Apal dah yang Pak Kadus. Nah, milih tah. Anjir, ududna loba nu ieu Pak Kadus tah. Ini tuh yang bayi. Bayi. Anu nya. Oh, kareng bayi lah. Stop. Kamarana ieu Jang. Pak. Punten, Pak. Kamarana. Ngalong kapal itu tuh. Ngalong. Ya. Siapa aneh di mana-mana ya ari motor ditumpakan lain disusurung atuh ieu mah kalah barauha seman teh nek ngalong teh. Percuma, Pak. Nunggus ditumpakan we kalah nyeri ka urang. Nyeri ditumpakan. Heeh. Maksudna Tah kitu bae. Beak bensin katang imah beak bensin. oh ya bensin. Atulah banyak. Kelah. Oh, begitu Pak. Duit. Ya. Yang bensin nambut atuh apa? Yang bensin. Lah, nu teu lagi can bayar. Aya nama bade aya nama. Lah, ngarana teuing aing mah nu teu lagi can bayar. Moal lah. Geus lah. Pak penting, Pak. Ah, Kayak gampang tumpung ngoret ieu nama bayar nama tenang. moal lah. Wah, banyak. Japon. Tuh pengaruh cahaya siapa buka hutang teh bayar gerak tadi butuhna kieu Pak Kadus nawe dit ka aing eta mah. Bocor itu tuligan tang nehan aing nya. aing leueuh ieu mah Kelang ke pangbutuhnya ka aing tenang. Aing si budak cengklek. Hari panggil teh hayu be. Nginjem duit, teu nginjem duit, mentaan udud. Pusing boga masyarakat juga gitu. Misal da HP. Saya nomor teu wau. Angkat. Ngambil duitkeun. Halo, Assalamualaikum. Ya, dengan saya sendiri, Pak Kadus Motret. Ada apa ya? Dapat penghargaan. Yang benar. Alhamdulillah, ya Allah. Robi, Ya, sekarang saya ke sana. Ya, sekarang saya berangkat OTW. Ya, terima kasih. Ya, waalaikumsalam. Motor telah dipakai ku pamajikan. Urang jeung saha ieu inditnya.
ngadaguan di dieu sugan aya nu liwat. Di pesona di dieu ya nu liwat-liwat bae tuh si budak sengklek tuh. Nah, itu iya tuh. Aing hampir nabrak. Karena aing bukan duit yang berobat yang ke rumah sakit. Ya, pakadus tek minta tulung pakadus tek kerusuh ayeuna teh ya. Dipanggil di tok show menang penghargaan pakadus teh sebagai kadus kreatif. Ayeuna ayeuna antar ka ditu. Bohong lah aing. Ya, pakadus minta tulung. Tadi gak aing nyurung. Teman tuan ieu sugan merek keur bensin hante. Balas dendam di mana cari tanah. Hante lain teu balas dendam ieu. Resep itu tahu kan balas dendam segala rupa. Buat dia motor pakadus pakai ku pamajikan ayeuna motor. Awas Pak lah. Awas. Bye. Baik bina-bina teuing. Ieu mah gagal aing ieu datang ka top show ieu mah gagal, ieu mah menang penghargaan teh. Awas ya lamun butuh tanda tangan ku aing mau ditanda tangan udah sengklek. Tuh, aing musim hujan kieu yo, ieu mah balocor. Pamajikan hayu ngutruk. Teu diome-omekeun cenah. Lamun teu diomekeun ke mau dibere naik. Aing daripada teu dibere naik peuting, naik aing omekeun heula. Pakadus keur ngomekeun kenteng. Cuman bukan sok ngagawean aing bae, ku aing gawean lah. Beres geus pokona mah ke numpak aing peuting. Kita dibungaheun geus moal balocor ayeuna mah. Keun mulang anjir. Minta rajana eueuh kusaha ieu? Lah saha atunya ieu nu mawa taraje. Pawanianan ieu ngagawean pakadus. Duh aing kumaha atuh turun ieu nya euy. Geueuh jaman ieu. Aduh. Tulung.